Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang ngerti bahasa Sunda, indah kali besar. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita untuk para anak. Panggeuing keur hate anu tibra sare tawis kasono ti bapa anu tos dipundut kuno gaduhna. Anaking anak bapa kiwari bapa geus nepi ka lembur anu sabederna. Lembur nu beda jeung lembur urang baheula. Anaking anak incu bapa mun isuk pageto hidup sono hayang papanggih jeung bapa tuluy hidup baralik ka lembur jiga baheula. Omat tong angkaribung barang bawa sabab bapa geus lain bapa anu baheula. Doakeun wae bapa ku aranjeun. Ayeuna bapangan butuh doa ti aranjeun. Anaking kamelang bapa mun hidup nyaah ka bapa teu kudu bingung mulang tarima, tapi cukup bejaan bapa yen hidup geus jadi jalma soleh, geus jadi hamba Allah an ahli ibadah, bari salawasna terus ngadoakeun sangkan aya dina ridho anjeunna. Anaking mun hidup nyaah ka bapa cukup bejaan bapa yen hidup nyaah ka bapa akur jeung dulur runtut raun sauyunan, silih hargaan, silih elingan, silih tulung, silih bantu gogonjakan jiga baheula. Anaking pangbejakeun ka anak incu bapa yen bapa nyaah ka hidup, nyaah ku lucuna, nyaah ku belana, nyaah ku semangatna. Bejakeun ka kulawarga hidup, bapa geus nepi kanu dituju. Bapa rek satia nungguan di dieu dihareupeun pantu surga. Anaking anak incu bapa hayang mere beja nyambung beja anu baheula nu mangfaat di dieu di alam baka, geuning lain harta, lain tahta, lain pangkat, lain jabatan, tapi wungkul amal soleh waktu di dunia nu dipungkus iman jeung takwal. Ayeuna ku bapa geus karasa endahna salat jeung puasa, karasa endahna zakat, karasa endahna mika nyaah fakir miskin, karasa endahna akur jeung dulur bari heman ka tetangga. Anaking anak incu bapa nitip poma ulah takabur tapi kudu loba syukur, ulah sasar tapi kudu loba istighfar, ulah salah tapi kudu loba ibadah. Anaking hampura bapa sono ka aranjeun kabeh meungpeung aya kene di alam dunia. Poma ulah tinggalin sholat, ngaji Quran ulah poho ka fakir miskin, nuluing ka butuh, nalang kanu susah ulah poho. Doakeun bapa tiap pada sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.